Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalana ila sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jawad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidul wujud wa asrafil mawjud wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiramil mahmud amma ba'du. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Prasadaya dina ieu waktos tiasa keras hanca bahasan kitab Khosais Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uge sampai parantos zikir tawasul ihsan kasayan ka almarhum almarhumah kaluhur orang sadayana. Oke kabayuna aosan tahlil diaoskeun deui kanggo haul sadaya para wali-wali Allah nu aya di Sumedang. Kumkeun we ngahaolan sadaya wali-wali Allah nu aya di Sumedang. Tahlilna khususkeun kanggo sadaya para wali-wali Allah nu aya di Sumedang. Priyogi urang barokah, priyogi urang ashorna dan tenang ka Haji Didin kengayakeun deui tahlil sapertosna bae aniatan tahlilna ngahaulan sadaya wali-wali Allah nu aya di Sumedang. Kumkeun sadayana kitu. Pados sami barokah tapi ashor. Mangga urang ngajengkeun bahasan dina kitab Khosais Ummatil Muhammadiyah hancana dina halaman 278 jajaran kaliwat. Anu nyana kitab mana dibuka kitabna halaman 278. Nu teu nyana kitab tong mukana naon. Wa bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kalawan dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dina kautamaan juhud dina dunia. Manari sahajal makanat anu ayah naon adunya tujuan dunia, naon adunya dunia eta niat tahu niat ajalma upama segala rupa urusan kurang niatna hanya untuk mencari dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala bakal maparinan kaeta jalma teh tilu musibah besar. Farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu. Segala rupa urusan urang walaupun eta urusan teh berbentuk dunia, tapi usahakeun niat urang mah tujuan urang kudu akhirat we supaya menang pertolongan Allah gitu. Jika urang kasabna, dagangna, taningna, montena itu kan konten. Tujuannya kudu agama urang. Tujuannya kudu agama. Maka di mana tujuanna aya agama
Teu aya tujuan ibadah, hanya tujuan dunia semata. Ku Allah diuji hirupna ku tilu perkara. Diberi musibah ku Allah tilu perkara. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah At-Tabrani. Muka hiji di mana orang tujuan teh hanya dunia. Man kana ad-dunya niyatun. Sahawa zaman aya dunia jadi tujuan pokok. Dunia jadi tujuan utama. Wa min alamatil jahli tina ciri jama anu bodoh. Bodoh. Eta mah bodoh ketika turun gitu. Bodoh nak bina-bina. Min alamatil jahilin saudara. Ciri jalma anu bodoh mana himmatuhum dunya anil akhirah. Segala rupa tujuan dunia pokok tujuan akhirat. Ciri jalma bodoh itu. Jadi ciri jalma bodoh mah dunia tujuan akhirat. Dia jalma bodoh rek tu bodoh kemana? Dan sakumaha dunia kobana ditinggal itu akhirnya. Berarti kokomuan karena perkara membakar batu katakan. Bisa kokomuan karena batu itu ya. Ciri zaman bodoh teh kokomuan karena dunia kokokan. Itu zaman bodoh. Nah, sakumaha lobana dunia, sakumaha sederhana urusan dunia, hartana seueur, jabatan tinggi, kabeh ditinggal. Akhirat mah saeutik bakal sampai. Maka lamun jelema dunia dijieun pokok berarti memperhatikan perkara bakal ditinggalkan pokok perkara bakal kasar ke depan. Cikirannya yang itu bodoh itu. Oh, atau bodoh atau urut dari dia baca. Dunia saku malu banyak ditinggal. Entong wakak geus maot Pak. Hirup kena kita setik jelema kaleuwitan dunia. Imah wa imah poh nu paduhu kahuruan teh dunia kabeh. Poh kudu mali, poh kudu niku. Itulah dunia. Maka tatkala jalma tujuan pokok hirup tujuan segala dunia tujuan teh. Wa Allah diberi ujian berat di kehidupan. Kahiji ujian di Allah. Lamun tujuan nanti geus dunya tujuan. Teu aya kalah hiji wae. Sudah bersama apa? Dunia mah tujuannya teh ngaji karena dunia geus puguh aya duit mah tah yang bunga. Ngaji jadi tempelan kunaon? Dunia segala itu dipikiran teh naon? Maka ujian pertama di Allah Parakallahu alaihi amrahu Parroko bakal ngancurkeun, bakal mencerai-beraikan, acak-acakan, bakal ngacak-ngacak gitu. Saha Allah Gusti Allah alaihi kaeta jalma amrahu urusan jalma. Hiji diberi ujian ku Allah dihancurkeun, diacak-acak sakabeh urusan eta jalma. Geus maya sukses naon. Kunaon ya dagang teu sukses, mungkin tujuan karena dunia unggul. Kunaon ya sagala rupa teh teu aya kasuksesan. Mungkin tujuan karena naon unggul, dunia unggul. Kunaon ya rumah tangga teu sukses, mungkin tujuan aya naon tadina aya dunia. Hayang anu beunghar. Hayang sebeunau da tukang meuli ka meuli aya. Naon daripada
goda-goda ya sebenarnya. Nah, jadi tatkala sesuatu urusan urang, lamun tujuan pokokna adalah dunia, wayakna eta perkara mun acak-acak. Mun eta perkara teu sukses, mun eta perkara teu aya dina kamulusan, wajar. Sabab Allah bisa dibawa ini. Barakallahu alaihi amro. Ku Allah bakal dihancurkeun, dicerai-beraikan, diacak-acak ku Allah urusanana. Sehingga usahana ukur tibang mahi kadah, usahana ukur tinggal hutang, usahana ukur nguntungkeun ripu. Sabab dina jero usaha teh aya tujuan agama, hanya tujuan naon? Usaha itu kan. Jadi segala apapun anu ku urang dipedama selaku tujuan nanti ke agama, ke akhirat orang kasar atau tujuan sih saya hiji mah bisa nganapakahan kulawan kulit maculna, kulit bangunanna, dagangna harita hiji rek ngalaksanakeun kewajiban urang ka kulawarga mah bisa nganapakahan kulawarga. Sabab hukumna neraka lamun hiji jalma hiji lalaki teu nganapakahan kulawarga. Sabab eta mah hukumna wajib parat nepi ka akhirat. Jadi utang, sabab eta mah kewajiban. Ya tarek nganapakahan kulawarga mesti terlantar, kulawarga teu mangi dahar, kalaparan. Bayana kudu usaha teh alasan nanti kan. Kadua meh bisa ibadah ka Allah Ta'ala. Niat-niat akhirat teh kudu aya mun sagala tujuan urang aya urus. Fa inna malikulli imri'in manawa, segala sesuatu tergantung niat urang. Walaupun awalna mulus, akhir perjalanan eta perkara bakal berantakan namun teu aya tujuan Allah dan Rasul. Jadi cepeng ku urang, ieu mah pedoman hirup urang. Tatkala urang tujuan sagala rupa adalah dunia, wajar mun ku Allah diberi Rasul. Wajar lamun ku Allah diberantakeun urusan urang. Wajar upami ku Allah acak-acakan urusan urang. Karena tujuan urang geus teu aya Allah teu aya Rasulullah. Tujuanna naon? Geus dunia. Moal bisa istiqomah kali berantakan di tengah perjalanan. Lain ngumpul urusan dunia, segala urusan, kajian urusan agama, dan saeutik urusan agama ujung-ujung nama karena urusan materi. Akhirnya kumaha? Berantakan segala rupa, majelisna hancur, nama baikna hancur, karena tujuannya geus lain tujuan saha? Allah jeung Rasul, segala-galana. Maka di dia perluna urang menata hati urang. Beberes eta hati urang teh, luruskeun ieu niat urang. Lamun urusan urang hayang beres, mun urusan urang hayang sae tergantung niat awal segala rupa kaitan. Maka kolot urang mah munasabah eta kolot urang mun rek migawena naon sok kawurukan kieu. Mi HP cenah sisir jeung minyak bisi ka asongan leungeun mi HP pikir jeung nia bisi ka asongan deungeun saha deungeun teh setan batur setan tah ieu urusan moal beres ieu urusan moal sempurna sagala rupa poe ieu mah man kana ad-dunya niatu saha mah anu gegedena pagawean teh tujuan teh hanya dunia. Maka Allah bakal dihancurkeun urusan ke hadapan. Dagang tujuanna hanya dunia hancur. Cek hadis. Rumah tangga tujuanna hanya dunia hancur. Nyebarkeun agama nyeun majlis tujuanna dunia hancur. Hancur segala lagi. Barakallahu alaihi amruhu. Allah bakal ngancurkeun ka eta jalma kana urusan eta jalma di mana dina eta perkara keur dilaksanakeun ku urang
teu aya tujuan Allah sareng Rasul, teu aya tujuan ka Allah ka Rasul, teu aya tujuan ibadah pajak mun eta perkara dadak. Nah, makanya terus ternyata Allah dari kita. Maka bisi ya urangnya dina kehidupan urang dina urusan yang asa rumit kieu cek kolot mangga buntut bangkok buntut mau ayo mana wadah ke mana wae mau saya duduk kamar urusannya ngabuntut bangkong gitu sekolah. Hai ngabuntut bangkong tadi itu tadi ya gitu. Lah yang tua ya itu bahasa agama. Teu mau teu hirup beungbeu didinya. Maju teu mulun teu periksa urang, periksa. Oh, awana mungkin nya beres. Awananya beres. Nah itu kumaha itu pegawai teh asa ulah kemajuan. Layak mun kitu teu hirup teu mau. Setruk teh anu kitu tah. Ngabeuleuh ieu. Teu maju teu mundur. Kemajuan. Betul hancur misalkan. Teu aya kemajuan. Harisa ku urang. Niat urang mungkin goreng didinya. Sebab cek Rasul parakallahu alaihi amrahu ku Allah bakal diberantakeun urusanana. Maka tatkala urang melaksanakan segala urusan mun manggih kasulit mun manggih berantakan di urusan ieu maka didinya urang saat memeres niat urang. Mungkin nanti heula niatna naon? Teu beres niatna. Segala sesuatu tergantung niat. Bahkan abdi maos dina kitab Qisasul ayat Qisasul anbiya sadayana kitabna 8 jilid dimulai kisah Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad ayat dina eta kitab ulah Qisasul anbiya. Ternyata alus niat mah Pak bisa ngarubah takdir. Anu takdirna goreng ngan migawe eta teh niatna saya eta takdir jadi robah. Sabab alus niat. Dongengna kieu ibu-ibu ya bab niat. Baheula aya nabi saatos Nabi Musa urang Bani Israil kan kata Nabi. Nabi Yusa. Biasa sih kan? Musa. Aya Musa, aya Yusa. Itu Nabi Yusa, ayana sabada Nabi Musa. Ngan Nabi Yusa mah nabi anu teu wajib apal. Dan wajib apal mah kan sabaraha? Ngan 25. Nabi Yusa mah nya nabi nya rasul tapi teu wajib apal. Sabab jumlah nabi 124.000 nabi. Rasul 313. Wajib apal mah ngan 25. Bari teu arapal di wajib apal. Allah wajib apal 25 apa? Henteu sabaraha. Pokok wajib teh henteu. Nah, iya Nabi Yusa gatangna carios dipasihan wahyu ka Allah Ta'ala. Kaumna umatna aya anu nikah. Sabada nikah Allah suping ka Nabi Yusa. Mapadenan wahyu itu maksudnya. Ngalakungan malaikat Jibril. Yusa aya nitip salam ti Allah. Malaikat Jibril bejakeun. Kajawan kawin tadi. Eta jelema hirupna rumah tanggana rek dibere 50 tahun. Ngan 50 tahun teh dibere sangsara 25 tahun, beunghar 25 tahun. Cina milih. Nah harek beunghar heula keur ngora 25 tahun. Sangsara kakolotakeun 25 tahun. Atau sebaliknya, keur ngora sangsara 25 tahun, beunghar kakolotakeun 25 tahun. Jig bejakeun. Sumping Nabi Yusa teh kapan teh? Saur Nabi Yusa ieu hebatna niat. Cek Nabi Yusa kieu mang tadi kanyang wahyu ti Allah ngalangkungan malaikat Jibril. Mang rumah tangga teh ngan 50 tahun. Babarengan jeung cece teh
Tah anu 50 tahun ieu ku Allah rek dibere beunghar 25 tahun, sangsara 25 tahun. Mangga milih mana? Nah beungharna keur 25 tahun. Sangsara kakolot teh atau sebaliknya keur ngora sangsara beunghar kakolot teh. Kumaha cek eta zaman anyar rumah tangga teh Nabi Yusuf pangapunten. Abdi moal tiasa masihan walaran ayeuna. Ai kitu cenah biasa bade badan teh heula sareng pun bade. Oh iya hebat badami jeung bojo. Ya. Oh ulah kumaha sorangan. Ulah juga balik curhat Allah. Jika misalnya kitu bakal sorangan. Dar badami. Panjang kita dongeng ini ditanyakeun lah dongeng dulu kita mau panjang. Badami cecarogena mamah tadi teh aya Nabi Yusuf ka dia ngabejaan urang rumah tangga teh 50 tahun. Nu 50 tahun teh rek dibere beunghar 25 tahun sangsara 25 tahun. Mamah rek deui mana sok urang musyawarah ge. Cek bojona kumaha? Bojona ge solehah ieu. Cek bojona mangga teu langkung bapak ngiringan wae. Bapak selaku kepala rumah tangga tangtos bakal menyanak perkara nu langkung maslahat keur kulawarga. Bakal milih keputusan anu langkung maslahat jeung kulawarga. Mangga ngiringan wae teu langkung maslahat. Soleh bojona muncul ibu-ibu urang Inggris di dalam sunana ieu. Saleh urang sunana. Nya ceuk kami memening bonghar heula. Maka aja itu ibu-ibu nggak bisa jalan-jalan kaki gede. Ayo cek calogena apa musyawarah ngaranna ieu. Ayo musyawarah mencari sepakat kudu mengeluarkan pendapat kalau musyawarah itu. Ulah kabar teman musyawarah beres bubar ngaromong di tukang teu musyawarah gitu. Masuk gitu orang musyawarah. Karena mangga ngiringan, geus bubar ngaromong. Lain di musyawarah gitu. Karena naon ngaliung atuh. Di mana musyawarah punya pendapat keluarkan pendapat itu ngaran. Ya naon? Musyawarah. Kaumuman di urang lamun aya musyawarah, bade RT, bade RW ngariung mangga ngiringan ceuk mangga ngiringan kan bubar ngaromong gede teuing berarti dia saeta. Ai tadi cari ke musyawarah. Ai keluar ngomong. Cek carogena ai pendapat bapak mah mending sangsara heula keur ngora 25 tahun. Beunghar kakolotna ke. Naon sababna? Keur ngora mah sangsara ge gede tanaga. Bisa usaha dari itu tadi tanaga gede keneh awak sehat keneh. Lima geus hadi itu mah kakolotna gendut loba nu karasa pan eta panyakit. Kalau apa feedback dari sekolah apa? Oh saudara itu juga dari dia. Engke di sekolah teh kari senangna ari milih kermara sangsara. Coba cek mama kamu pendapatna. Kusabab solehah teh ieu istri. Cek bojona kieu. Ari cek mama mah mending beunghar heula kermara 25 tahun. Sangsara kakolotna ke. Naon sababna panna mamah milih beunghar heula keur ngora 25 tahun sangsara kakolotna ke. Mamah niatna rek dibeakeun ye ka beungharana keur ngabelaan agama Allah. Hayang nyeun madrasah, hayang nyeun masjid, hayang santunan yatim piatu, pokona mah rek dibeakeun we eta kakayaan keur ngabelaan agama Allah. Mamah teu panasaran geus kolot sangsara ge. Kajeun 25 tahun geus kolot sangsara. Teu panasaran aya beak mah dipake ngabelaan agama Allah. Pasean teh. Nya henteu aya musyawarah teh mah pasean teh musyawarah. Kumaha cek carogena atuh ari kitu mah mamah niatna sae. Hebat eta ku mulia niatna. Geus saena mah kieu bapak ge ngiringan bae kana pendapat mana. Nah, urang milih naon teh? Beunghar heula keur ngora. Kabeungharana urang beakeun keur ngabelaan agama Allah. Deal eta hasil musyawarah. Enjing nak sumping di Nabi Yusuf tadi.
Iya bisa hormat takdir. Saur Nabi Yusuf, mang atos padan tenang parantos. Kumaha hasilna? Abdi jeung keluarga hasil musyawarah milih beunghar heula keur ngorak sangsara ka kolotna teh. Naon sabab da milih eta cenah Nabi Yusuf? Pangna milih beunghar heula keur ngorak sangsara ka kolotna teh. Ka beungharana rek dibeakeun keur ngabelaan agama Allah. Abi hayang nyin majelis, hayang nyin madrasah, hayang sarjuna, kumaha dibeakeun eta ka beunghar keur ngabelaan agama Allah. Atau ai kitu mah dia tak masalah. Wangsul Nabi Yusuf tunjukkan ke Allah Ta'ala munajat. Salat Yusuf kumaha hasil? Atau Allah maha uningan. Ngan mah petugas, beres tugasna gitu. Lain berarti Allah teh apa akan niat kita jama. Tapi Nabi Yusuf dia beri tugas, bener tugasnya gitu. Kumaha hasil kita jama? Milih beunghar heula keur ngorak sangsara ka kolotna. Allah langsung ngadu. Geus Yusuf, kami nya tujuan eta jalma. Pangna eta jalma milih beunghar heula keur ngorak sangsara ka kolotnakeun ka beungharana rek dibeakeun keur ngabelaan agama kami. Ku saur Allah kan bisa. Ku sabab eta jalma niatna alus keur ngabelaan agama kami beungharna. Ku kami ayeuna mah rek dibere eta jalma beungharna jadi 50 tahun. Dina salah benaon? Iya. Mata sing halus eta niat eta. Sing sarae ya. Nah, di dia ku urang beberesnya sabab segala sesuatu terjadi tergantungnya Allah. Maka Imam Ibnu Ruslan dina kitab Zubar jelas dina muqaddimah awal halaman 3 kada kieu. Nah kitab Zubar halaman 3 Ibnu Ruslan ada kieu. Lakin iza nawabi tinggi si kanan yang nak ngaku nak kabeh jadi ibadah. Mun tuangannya teribadah. Ibu rek masak niat Yusuf bade tanaga. Engke pangaosan itu nyarane wae geus dahar mah. Sebab jalannya sebelum pamana ibu pamana itu. Supaya jaga duha bisa dalam rakaat, supaya bisa tahajud 20 rakaat. Oh, terus masakna teh diniatan teh keur ibadah tah. Eta mah nya kumaha paniatan. Lakin idza nawa bi aqlihil quwa li ta'atillahi lahu maqadnawa. Paniatna. Ibu-ibu kerhet dengan laksanakeun salat berarti geus leungit kaparduan. Geus teu meunang ganjaran wajib sabab hukumna naon salat kerhet haram. Nah, kumaha carana? Ieu ibu-ibu supaya kerhead ieu teu kaleungitan wajib. Anger boga ganjaran wajib. Hong kudu salat atau haram salat beteulna. Kumaha carana? Ku niatnya tadi. Cik ari ngajauhan nu haram ieu hukumna wajib apa sunat? Ieu teh haram terus dijauhan. Wajib apa sunat? Wajib. Nah, begitu ibu kerhead ngong adan lohor. Geuwat eta niat dina hate. Cek ibu kieu niatna. Niat abdi ngajauhan nu diharamkeun ku agama. Sabab abdi kerhet hukumna salat teh haram, abdi teu salatna ngajauhan nu diharamkeun. Tah, niat ngajauhan nu diharamkeun wajib ganjaran apa sunat? Wajib dah hukumna ngajauhan nu haram mah wajib. Begitu head niat abdi ngajauhan nu diharamkeun mah salat asar. Ibu gaduh ganjaran wajib ganjaran sunat? Wajib. Oh, kajian teh salat lawan buka, tah ganjaran wajib tina niat ngajauhan nu diharamkeun. Begitu ngong adan asar niat deui bae. Niat abdi ngajauhan nu diharamkeun. Moal migawe salat
asar sabab hukumna haram niat ngajauhan nu diharamkeun ganjaran wajib dewe eta dua teu leungit wajib salila head kitu teu salat maka ibu teu kaleumitan ganjaran wajib tetep gaduh ganjaran wajib tina niat ngajauhan nu diharamkeun. Pertanyaanna ya ka ibu-ibu lamun keur head osok niat kitu santai. Ini yang terakhir iya hebatnya hebatnya naon sana niat eta lurus ke orangnya hiji tak bak niat teu aya tujuan agama teu juga urusan berantakan urusan kuat wae aja kemana wae ulah rusuh eta keluar cuma kayak misarut nu kadua alasnya bahayana di mana orang tujuanna hanya dunia tujuanna maka nu kadua waja'ala jeung ngajadikeun Gusti Allah patrohu kana sarana ieu jalma baina ainaihi dina antara dua socana. Nu kadua ku Allah dijadikeun hirupna sangsara panilai mana. Rasa mana teh padahal dunia nama masya Allah loba tapi hirupna akan sangsara terus. Ieu bahaya lamun tujuan sebenarnya. Jadi nu kadua ieu bahaya na ujian ti Allah kerja mana tujuan teh hanya dunia maksudnya. Dijadikeun ku Allah hirupna sangsara di mata maneh. Penilaian diri nama hirup teh asa kumaha? Asa sangsara. Ku Allah bakal dibere kitu hatena ngarasa sangsara. Mata pantes lamun jelema urang puting neangan dunia teu nyelapkeun niat kana ibadah ka Gusti Allah. Maka pantes ngarasa kurang hayang usaha ieu, aya tujuan ieu, hayang nyieun usaha ieu, perusahaan ieu, hayang loba tujuanna. Karena naon? Karena dirina Allah dibere sifat naon? Sangsara. Padahal dunia geus loba. Urang kira ku teh nyaksian jelema nu kitu. Merasa kurang hirupna teh terus dina dirina ku Allah bakal dibere naon? Sangsara. Tenang. Tenangkeun ibu-ibu. Saking ku tenang tanah harees nanti kita nikah. Tenangkeun besok ngaji eta. Waktu dipakai ibadah, diberi tenang ku Allah Ta'ala, merasa cukup. Iyalah, di mana kurang niatna lain tujuan Allah jeung Rasul, maka nu kadua niatna bakal diberi balik ku Allah ja'ala faqrahu baina ainaihi, ku Allah bakal dijadikeun hirupna sangsara menurut manehna. Perasaan teh asa naon? Sangsara terus. Allah karim. Padahal imahna mah gedong si gunung bertingkat, mobil mengkilat, anak baru pangkat, awak sehat, balok majarpat, jabani pinu kulau, pamajikan ge, cepat. Dan bukan salah satu nama salah cepat. Walaupun jika kita hirupna tapi dirina moal ngarasa cukup sangsara hatena saumur. Iyalah akibat niatna naon? Karena niatna dunia terus nu kapikir ada duit terus. Bahaya. Nu katilu bahayana di mana tujuan teh hanya dunia. Tujuan akhirat. Allah diberi tilu balai musibah, ujian berat dipasihkeun ku Allah. Hiji segala urusan bakal berantakan. Urusan bakal berantakan. Ulah moal mulus urusanna. Kadua dirina ku Allah aya perasaan manehna dina kapakiran. Dirina diberi pakir ku Allah saumur umur walaupun dunya loba, tapi dirina bakal mangarasa cukup. Eleh ku jelema nu boga motor boga duit
ukur saala kadarna boga beas saala kadarna kita mah asintung si 2 bungkus eta ku jongjon kaburu ngaji kaditu kaburu ibadah salat kaburu wiridan kaburu boga asintung si 2 bungkus ku tenang eta hari ieu Allah karim dahareun loba duit loba, pakaya loba, ngarasa teu sieun sebut, ngarasa teu tenang. Ieu lah siksaan ti Allah keur jalma anu tujuanna hanya naon? Eueuh, katenangan di dalam kehidupan. Naon diteangan ku urang? Naon diteangan ku urang? Sedeng keur ibu bapak hadirin sadaya. Tanya urang jelema loba duit, miliarder. Tanya kurang dalam loba mobil, loba perusahaan anak. Tujuan nama sarua sadaya ge hayang tenang dalam kehidupan. Tapi nah ku Allah teh anu hirupna biasa-biasa dibere tenang menjalani kehidupan. Nah ari nu loba mobil, loba perusahaan betul-betul hirup asa teu tenang. Maka pariksa ieu niat. Mungkin dina sagala rupa urusan manehna teu aya tujuan ka saha. Allah ka Rasul. Jawaban katilu walam yaktihi jeung teu datang ka eta jalma mina dunya tina dunya ilama kecuali perkara kutiba anu geus ditetepkeun ieu perkara lahu keur eta jalma. Hatiluna bahayana lamun niat hanya dunia unggul ku Allah bakal dibere dunia anu geus ditangtukeun ku Allah sakitu moal aya leuwih teh. Berdasarkan ayat Quran wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu rezeki harus ditetepkeun ku bonus. Moal menang bonus kumaha. Sakumaha adug-adugan ini saha begitu kan? Bakal ngadatangkeun Allah ka eta jalma tina dunyana perkara nu dunya nu geus ditetepkeun ku saha? Mun cek Allah saleter kitu. Mobil 1 liter gitu. Mun cek Allah maneh mah rezeki poe ieu misalkan saleter, terus saleter teu aya leuwih. Aya tata aya tambahan, teu aya bonus. Pan Allah teh rezeki teh aya rezeki umum, aya rezeki bonus. Rezeki umum mana ayatna wa ma min dabatin fil ardi illa anallahi rizquha. Kabeh ge nu hirup di alam dunya dirizkian ku Allah. Tah rezeki naon eta? Anu ditetepkeun eta mah umum. Aya rezeki khusus bonus mana? Jika zaman nu salat duha ku Allah rek diberi rezeki tah eta rezeki khusus rezeki umum. Khusus eta mah. Jangan rezeki itu 2. Ya rezeki khusus, rezeki umum. Ini penjelasan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Rezeki jangan rezeki ayat 2. Ayat rezeki anu khusus. Mana rezeki anu khusus? Mana rezeki ditetapkan ku Allah di Al-Quran. Ditetapkan ku Allah di Al-Quran. Mau ayat lebih. Ayat rezeki anu khusus. Khusus nuker salat duha. Khusus nu jelema getol maca shalawat. Khusus jamaah nusok daek ka pangaosan, khusus ke jamaah nusok maca waqiah. Mata Nabi maparinan wartos ka urang bab-bab anu hirup mata ngadatangkeun rezeki. Nah eta teh ngadatangkeun rezeki nu mana? Nu khusus, nu umum mah geus aya teu wiridan datang rezeki mah. Ngan moal meunang rezeki anu khusus, pan urang mah nu umum hayang meunang, nu khusus ge atuh hayang. Ya, gitu. Ya, nu khusus jeung nu. Nah, lamun tujuanna dunia unggul, maka rezeki nu beunang hanya rezeki nu mana? Umum, teu khusus mah teu VIP na mah henteu. Eta lamun tujuanna naon cenah? Kumaha lamun sabalikna wa man jeung ari saha jalma kana anu aya naon al-akhiratu akhiratna eta niatna jalma lamun jelema migawe naon wae perkara urusan
Terus niatna dilempengkeun imah niat teh ke akhirat bae. Usaha hayang bisa ibadah. Nah, terusna mun nikah hayang ngalobakeun umat Nabi Muhammad, hayang ngejaga diri tina dosa. Terus niatna teh ku sararae agama kabeh Allah jeung Rasul tujuanana, maka di mana jama tujuanana lamun geus Allah jeung Rasul, ku Allah diberi anugerah tilu perkara. Lamun niatna lain Allah jeung Rasul, ku Allah diberi musibah sabar perkara. Tilu perkara. Nah, sebaliknya ya, lamun niatna teh Allah, niatna teh Rasul, nah, maka ku Allah diberi anugerah sabar perkara. Hiji atuh niatna teh yang bisa ibadah, yang bisa anapakahan keluarga, yang bisa umroh, yang bisa hajian, yang bisa mere mawe, yang bisa nyumbang, datang muludan, yang bisa muludan terus niatna teh ku arantik gitu kan. Ku sarae niatna teh. Maka lamun jalma niatna geus sae, wa man kanat al akhiratu niyatuh. Sahaja manu aya dina sagala rupa urusanana niatna teh geus akhirat, maka Allah maparenan anugerah ka eta jalma tilu perkara. Hari kurang kapakuran, apakah urusan dihadapi kurang ieu rumit atau dimudahkeun ku Allah. Misalkan dimudahkeun berarti niat urang beres. Lamun ieu urusan nu dihadapi ku urang rumit, sulit, bermasalah, maka tapakuran ku urang buah-buah dia niatan naon? Goreng. Dunya niat. Jadi terapkeun niat akhirat. Ieu tah anugerah ti Allah teh mun niatan tujuanna akhirat. Tujuan akhirat ibadah. Tujuan dagang niatan ibadah. Terbakal ibadah. Taninya gitu kan naon wae tak kasabur. Anu zahiriyahna eta kasab teh halal. Aya zahiriyahna haram bisa diniatan ibadah ge anggar jadi haram. Urang iwan masang nomor judi mah. Urang niatan we mun beunang nyumbang ka masjidnya anggar orang. Dan niat geus naon. Geus naon zahiriyahna geus dosa. Percis jika jelema rek rumah dikotok meh suci cenah teh. Kira-kira eta teh kotok lamun disucikeun suci moal. Atuh moal geus datiana ge geus naon? Geus najis. Anu kahiji ya untungna urang lamun bisa memeres niat tujuan teh keur ibadah walaupun eta zahirna pagawean naon? Dunya jiga dagang urang, tani urang, macul urang, segala eta niat keur ka akhirat. Ieu ibu-ibu bapak-bapak, saur Imamul Haddad dina kitab Risalatul Muawanah, ya, dina bab niat, kakulem-kulem sapatahun jeung bojo niatan eta sing halus. Kula padunya yang selewah ieu. Niatan sing ada eta. Niatan hiji niatan rek ngadamel murang kalih anu soleh. Nah, maka sakalinya yang jelek. Lamun niatna kitu, lain abdi cek Imamul Haddad dina kitab Risalatul Muawanah. Dihitung boga budak hiji nu soleh ngadoakeun nepi ka PPL. Nah. Ibu rek ngadoanan ya, niat rek ngadoanan budak nu soleh. Walaupun terjadi budak, ganjaran boga budak meunang eta cenah. Kalau borongan niatan rusuh cenah rusuh. Sakali ngadoanan eta dihitung budak hiji soleh ngadoakeun ka pajaman. Coba itu. Ayeuna kali ke lamun teh mah tinu sabulan teh tara minang ukur 30 kali itu sabulan.
Ya. Tak tara bunga penting terus sama teh tanah ukur 30 kali ya terus sekolah. Berarti dihitung budak sabaraha hiji? 30 eta. Saroleh kabeh ngadoakeun nepi ka poe kiamat. Untung tah. Asal diniatan itu ibu. Harus. Nah, ini akan apa sih ada? Kenapa? Kemana? Kami tidak berpengalaman. Kami wae niatna. Atuh niat pak itu akhirnya nama sekolah kosong ya niat dari itu. Jadi bagaimana? Juga nama main itu ibu-ibu lain masalah itu nah eta kehebatannya hebatnya beda gitu sehingga ya ibu-ibu hebatna niatnya disarwakeun jeung nu migawena gitu. Contoh gawan nomor hadda jadi kita bisa tumawakan keneh ibu boga tatangga bunghar eta tatangga urang biasa-biasa terus eta tatangga nu beunghar hajat pangaosan 30 peuting teureun. Ibu ngomong kieu dina hate Gusti mun abdi dibere beunghar jiga si eta abdi gerek nulutan pangaosan 30 peuting moal eureun Gusti. Tah ibu boga ganjaran sarua jeung jelema nu hajat 30 peuting walaupun teu migawean. Atawa tatangga dibere beunghar. Nah, hajatan eta 5 peuting. Beuting ka hiji dangdut ya. Kadua wayang, katilu layar tancap, kaopat kuda remo, wae kalimat di modal bisa. Ibu ngomong kieu dina hate ya, awas. Gusti mun abdi beunghar jiga si eta, arek abdi jadi gak kitu. Maka dorakana sarua eta teh. Lain si abdi, bukan kita bisa tumawan. Lamun eta nu hajat menang 1000% doraka sarua beuki 1000%. Nah ulah kabita kana kamaksiat mah komo aya kretek dorakana sarua. Kitu imam bukan kita bisa salatul mawan. Tatangga urang bunghar hajatan malam hiji Habib Syekh. Malam kedua Habib Rizik. Malam katilu menang weh nilai ti Allah teh 1000% ganjaranna. Ibu kartek dina hati dia Gusti mun abdi loba duit 3 eta. Ku arek nurutan hajat teu beuti penting sarua tak ganjaranna. Nu itu hajat menang 1000% ganjaran. Ibu sarom ganjaran menang 1000%. Sabarna mah. Mata kade pun aya kartek kabita kudu kagorengan. Walaupun teu migawe doraka menang. Ieu lah hebatna naon tah. Bubrag we katerangan ti Nabi niatul mu'mini khairun min amalihi niat mah leuwih alus tibatan amal itu mah nu hajat lu teu peleuting can karuhan meunang ganjaran mun ria urang mah nu niat kungkul total tah ganjaranna beunang urang ilah nu cek Rasul niatul mu'mini khairun min amalihi. Ibu ayah jelema maca Quran eta ku getong. Beurang peuting kada yang mau Quran kada harus di masjid. Mata kelamun ayah jelema geus salat subuh masih kena di masjid. Lohor masih kena di masjid. Asar masih kena di masjid. Maghrib masih kena di masjid. Depi ka subuh deui masjid masih kena di masjid. Yakinkeun ibu-ibu eta jelema kakunci di masjid bisa. Atau orang bisa kamu harapkan di lohor masih di lohor itu isi mangihan itu yakin kan ada lima kapal cik di masjid bisa gitu. Jelema maca Quran ada keluk maca Quran cek ibu kieu Gusti mun abdi dibere bisa eta maca Quran
Rek nurutan juga saya eta 100% ganjaran ke ibu sabab niat yang sempurna. Anu macam walau anak bawa ya buah-buah ayatul ikhlas. Maka saur Nabi niatul mu'mini khairun min amalihi. Niat jalma iman mah langkung sae tibatan amalna. Amal mah aya ria, niat pada aya. Kasih arah usah niat. Sing loba eta niat. Gitu. Ngan ulah ai nyang karyanya aya urusan hati jeung saha jeung Allah teu bisa urusan hati mah teu bisa suku sangka bisi urang jadi naon jadi dosa nyata goreng sebab niat hati mah urusan jeung pangeran manehna ulah urang sok tahu bahaya teu jelema sok tahu sok tahu itu paling ribut lamun geus ngobrol jeung jelema sok tahu aya jelema sok tahu ibu-ibu ribut tetangga balik di Mekah umroh ngobrol tah tetangga nerpungan tetangga sok tahu balik umroh ngobrol segala diobrolkeun balik di Mekah cek tetangga kieu anu nerpungan mang ari eta tangkal korma sanu deukeut Ka'bah nu 2 tangkal aya eneng cenah eta cek eta jelema aing 4 kali umroh teu melihat tangkal korma deukeut Ka'bah sok tahu ya jelema nya eta korma cenah 2 tangkal deukeut Ka'bah aya keneh eta cek eta mah pukul cenah korma eta deukeut tangkal korma kan Ka'bah aing mah nya hoti mana kan acan urang sengeuli nu gambar sejadah cenah Inu sajadah aya gambar apa di gini tangkal apa tuh meureunna sama rumah foto di Mekah eta meureunna Puguh lukisan eta. Cek anu balik ke mulai mana hati mana ada dekat Ka'bah ya tanggal korma. Eta seneng ari itu saja ada. Paling seneng eta fotona. Dekat Ka'bah ya tanggal korma dua. Iya di masa tadi juga gitu ibu-ibu kan. Dari buku dengar mana gitu. Haji, haji nak tadi. Aja. Lamun niat dan tujuan akhirat, sekarang apa tujuan akhirat? Buku sadar. Serasa dewa, mana kita serasa dewa. Dina kita pergi patut arti apa Haji Basar? Hebatnya niat gitu. Bisa kita yang mas bahau itu namanya. Dah hancur pakai panggil itu. Hebat niat. Ayah jelema nu ka surgana ladang niat. Ibadah musajana teh apa pada minta di alam dunia teh loba nyerikeun batur eta jelema loba nyeun teu ngeunah batur atuh di akhirat teh pada nyokot ku batur tah ngan manehanana hirup di alam dunia lamun hiji amal teh loba niatna jika enak pangaosan ka dieu hiji niat silaturahmi kadua niat itikaf dari masjid kedua foto-foto eta niatna 10 rupa sekali tah nu dicokot ku batur mah mun urang boga dolim ka jelema nu dicokot mah nu dohirna nu ngajina niat silaturahmina utuh niat itikafna utuh akhirna amal nu dohirna mah beak pada menta eta ceurik jelema cek eta jelema Gusti abdi cilaka teh ieu amal pada nyokotan ieu amal pada menta abdi sae amal abdi Allah ngutus malaikat bejakeun ka eta jelema malaikat eta jelema di kami gudangan keneh ganjaran Saur malaikat tong sedih anjeun amal anjeun mah gudangan keneh di Allah cek eta mah Gusti ti mana amal abdi gudangan keneh ieu geus pada nyana da rumasa abdi loba dosa ka di alam dunia can menta kalah keur di alam dunia abdi maling surawung digentian kula dan salat da surawung daya abdi pernah ngomongkeun can menta hampura digentian kula dan maca Quran eta gudangan keneh ti mana Gusti amal abdi kumaha Allah Ta'ala apan anjeun keur di alam dunia di mana hiji pagaweana niat teh sok loba pan anjeun harita basa anjeun ngaji geuning harita di Masjid Istiqomah hiji niat silaturahmi kadua niat ngahirup-hirup agama
niat itikaf, niat tobat, niat segala paniatan disebutan. Tah nu dicokot ku batur nama mun anjeun boga dalil, dicokot mah niat ngajina. Anu salapan rupa mah pan anjeun niatna 10 dina hiji pagawean. Nu dicokot mah ngahiji niat ngajina. Salapan ganjaran niat aya di kami. Anjeun ka surga ladang niat anjeun. Bukan kita kifayah lagi. Kata-kata. Mata sih loba eta niat. Ibu ngadonan, terus karena ngadonan di mana? Semuanya kan? Niat ngomong agak salaki, niat sekolah sore, niat bos segala kita melaksanakan kewajiban salaki, niat segala sudah 250 niat. Ya, bu, edan maca Quran, sing niat, segala bagi syukur karena panon bisa niat. Maka kedua kurangan sepura niat ngamanfitkan niat ngalap barokah niat syukuran panon bisa ningali terus niat ku numpuk sudah 100 niat tina hiji niat ganjaranna 10 berarti lamun 10 niat sabaraha 100 rupa gaweana mah hiji menang kitu menang atuh jibeh ngaran non jibeh teh sekali gawe jadi kabeh entong boro-boro ibadah ngaji juga kieu salat pun bisa di hiji bisa buka di keterangan mana dina kitab hadis Jibril karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith sauri Habib Zain bin Ibrahim bin Smith pagawean sunat bisa dihiji-hijikeun ibu salat teh penting usul sunatan hajati usul sunatan istikharah usul sunatan taubati usul sunatan kifarat usul sunatan Allah ayat kabeh takbir jadi kabehanan beuki ngedul we dia rahasiana dia rahasiana tong ngahinakeun aman boga ilmu bisi mangihan nu boga ilmu salat dengan 2 rakaat boa-boa dina 2 rakaat teh niat sama loba menang, coretnya jelas. Buka kitab hadis Jibril disusun ke Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ulama besar fikih Madinah. Ngarang hadis kitab gamina hadis Jibril. Bahkan dianjurkan dina amalan sunat mah loba niatan nya ari nu afdolna mah dipisah-pisah salat hajat 2 rakaat, salat tabat 2 rakaat, sira 2 rakaat terus ngadeklu. Ngan lamun teu bisa kitu atuh dihijikeun ge meunang. Usul sunatan hajati, usul sunatan istirahah, usul sunatan taubat, usul sunatan syukur dulu, usul sunatan bahagia migawena, usul sunatan Allah asal itu takbir doa ya Allahu Akbar 10 rupa niat salat sunat 10 rupa bisa itu atau melang tekan jika isuk-isuk orang salat isra makanya kemarin kami data pada salat moni bisa berdiri terima gerak desarios alitas dengan mana jalan mengusahakan keluarga mun bisa mah mun biasa mah jam 2 jam 3 mah teu boga adusanan ge dosa gede. Naon sabab di antawisna adus tengah wengi ieu jadi terapi kana sagala penyakit. Ajaran sadaya. Dan tahu dari sana. Tapi saya sifat biasa di kurang mas adus sunat. Yang buat biru katanya mata sehat sok emut kasauran pangarsa apa kajilah kau jam 2 jam 3 mah sedang datangnya gede juri gitu mah ada malaikat mau datangnya ya nah bisi anu riwit sok ayah ibu pangarsa tetapi nasihat baik ternyata kurang aja tuh aku padahal tadi itu kaki aku semua motoran itu boleh taruh jegat-jegat acan kita itu bisa masuk angin
Naon resep harus minum apa? Resep kan ini mandi jam 3 atau jam 2 kudu ngadonan mandi jam gitu ya pokoknya nama sunat niatan harus nawaitul ghusla sunatan oke niatan nawaitul ghusla bitarikil awliya wassalihin karena para wali, para syuhada, para wali mah biasa jadi mandi ajaran gua apa gelas mani jam sakitu karena awak harapan. Maka aya disebut ya, ulama nu sanes mah eta adus jam 3 jam 2 disebutna adus sholat. Adus naon cenah? Adus sholat. Jadi banyak teu sabios abdas we unggul. Ya mun hayang sehat dengan umur ajaran ibadah. Eta mantap jadi obat. Lampu berdiri situnya ada. Ya, kita raos kana sarian. Jeung hikmahna teh gedewenya anu tadina tunu rek udang dibuyur mah ku cai cenah deui. Asal. Asal. Pemikiran besar-besar. Jadi usahakan, tak itu banyak tidak dengan saya mah sehat itu karena sarila usahakan, tapi kalau diniatan kurang berbujuk kayak khusus niatnya ki nawaitul ghusl li tariqil awliya atau niat adus sunat sekali dan bisa hesek mah niat abdi adus sunat terus karena hati mau ajuan karena syariat sehat magalau minuman cai minum tah mun tujuanna niatna akhirat sebenarnya senang anugerah ti Allah teh ji jama Allahu lahu amrahu kahiji bakal ngumpulkeun Allah lahu ka eta jama amrahu kana perkara jama bakal nyukseskeun Allah kana urusan jama bakal sukses dagangna bakal sukses tanina bakal sukses ibaratkeun agamana bakal sukses sabab niatna Allah dan Rasul jama Allahu lahu amrahu bakal nyukseskeun Allah lahu kaita jama amrahu kana urusanna jama maka ieu titik awal kesuksesan hidup urang. Kenapa saya tidak sukses? Mungkin niat awalnya goreng. Maka lamun titik awal niatna adalah Allah dan Rasul, ibadah ke Allah dan ke Rasul, maka bakal terjadi kesuksesan. Ialah titik awal dina kesuksesan urang dimulai menata naon heula. Niat. Niat teh. Aya muka usaha. Nggak bisa pengajian, nggak bisa ngomongkah umroh, bisa kajian, nggak usah beribadah namanya Bismillah. Maka depannya apapun yang dihadapi kurang bakal menang pertolongan Allah. Allah bakal sukses. Lain amin, gawe amin lain, goyang. Bagi amin terus airnya goreng, terus waja'ala jeung ngajadikeun Allah kedua nganggeus ayeuna waja'ala jeung ngajadikeun Allah ilahu kana kabeungaran fi qalbihi dina hatena ieu jalma nu kadua ku Allah dibere beunghar cukup we hate sakitu sakieu alhamdulillah beunghar tah hate
beunghar hate teh cek urang mah jembar mana lapang dada eta teh beunghar hate jembar mana lapang dada. Tah bisa terjadi urang bakal beunghar hate lapang dada jembar mana mun awal niatna. Maka pikiran urang di mana memulai segala sesuatu ulah sakali-kali nurutan batur. Ulah. Naon sababna? Sabab takdir jelema teu sarua. Eta. Kadua, batur bisa sukses meureun niat awana alus walaupun urang nurutan batur. Si eta bisnis eta sukses terus urang nurutan. Nah, maka lamun niatna teu aya Allah jeung Rasul tujuanna aya beunghar si eta beunghar migalna eta hancur nu aya. Moal terjadi. Andai kata urang nurutan batur bisnis basreng jeung sebelah. Untungna sapoe 20 juta. Atuh disampe. Ayo ngalamun Rasul disebut gitu. Kurang aku ngalamun. Aing nurutan si adagang sebelah jeung basreng. Si eta ge sapoe 20 juta. Jago tak lamun sukses. Jago mun sukses. Naon sababna? Aing si itu sukses dagang sebelah di basreng, urang kunaon teu sabab buah-buah itu mah halus naonna. Urang belum tentu, mata tong kapanasan. Batur itu urang nyeun kitu. Naon sababna? Batur mah sukses teh buah-buah halusnya. Urang teu sukses, buah-buah urang mah niat terkedah kapanasan kabita aya di dunia. Oh, amal bare kok Allah ieu mah. Cek hadis. Maka di dia segala sesuatu murid di payunan kurang menata hati heula beres naon ya sukses harus beres niatan beres eta pasantren di abdi majlis lamun usum pemilu usum caleg teleduk caleg da aya mah datreknya eueuh kuese aya pangasan leutingan bisa silaturahmi ibu-ibu bawa misalnya haruna aya usum pemilu pada dalakar aya ngade bulan. Begitu sarungting pangarsa ya abdi bade nyalon cenah kumaha eta mah bartosna. Hiji bae nya teh sing alusnya. Caki itu nasa, caki itu. Hiji bae sing alusnya rek ngabela masyarakat, rek ngabela rakyat, rek migawe kahadean. Sing alusnya ku Allah mun alusnya pitulungan. Lamun bareng niat moal ditulungan eta geus gitu. Lamun niat teh eta nganasa sakitu. Sabab faktor segala urusan adalah naon? Jadi segala urusan disukseskeun. Lamun aya Allah jeung Rasul niatna kadua hatena bakal di beunghar. Katilu mata urusan. Nu katilu mah wa atat dunya wa hiya raghimatun jeung bakal datang ka itu jamak dunya wa hiya bari ari dunya teh raghimatun resep bakal di budak-budak dunya. Dunya teh resepeun, duit teh resepeun. Matak sakoloyong teh geus jadi duit lah kadana. Usahana sakoloyona teu pira usahana mah ukur dagang seblak tapi bungarna. Nah ternyata dunia teh datangna teh wahia limatun. Datang dunia teh sepan wata ngagepor dunia teh datang teh hayang dirawatan ku eta jelema. Ieu nu katilu. Pan sementara ini mah di budak-budak teh kalau ngajeuhan dunia. Itu meureun eta mah masyarakat datang. Wa atathu jeung datang ka itu jaman non adunya dunya wa hiya bari ari ieu dunya raghimatun anu sepeun ka urang teh ngagarepor dunya teh daratan.
Diteangan ku dunya teh munasabah jeung dawuhan Nabi. Jelema di alam dunya ieu kabagi dua, aya nu neangan dunya anu diteangan ku dunya. Ad-dunya hadisna ad-dunya talibani wa matlubatani. Fa talibud dunya yatlubul akhir. Lamun ya talibul akhir yatlubul dunya. Zaman tujuan akhirat diteangan ku dunya teh diteangan. Hayang kasakuan, hayang kadahar, hayang kamiliki. Lamun jelema tujuan geus akhirat. Fa talibul akhirah yatlubul dunya. Zaman neangan akhirat mah diteangan ku dunya. Fa talibud dunya. Maka ari nu neangan dunya yaz'alul faqra fi qalbi, lamun tujuanna dunya maka eta dunya ngajauhan hatena sangsara saumur umur. Iya terbahaya. Maka bisnis urang, usaha urang, ngaji urang, ngawurukan urang naon bae nu ngaran aktivitas eta titip niat sing beres. Hiji meh dibere naon tadi teh? Sukses segala urusan, hati urang di beunarkeun dunya na daratan. Asal aya tujuan Allah jeung Rasulna, dibasihkeun ku Allah hadis Nabi, sahih hadisna. Riwayat Imam Ibnu Majah At-Tabrani. Wa alam annahu laysa al-murad min hadzal hadis wallahu a'lam bis-shawab. Moga-moga manfaat barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.